Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidil mursalin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa hizbihi wa ummatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La ilaha illallah la mawjuda illallah la ma'buda illallah la matluba illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa taqwah. Saya puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, rahmat kali salam, mudah-mudahan salamina dilimpah curahkeun ka junjungan urang sadayana, panutan urang sadayana wasdana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah urang sadayana dipaoskeun yuswa ku Allah dugi di kana wengi Senin lebat kana sasi Muharram tahun enggal 1447 Hijriah. Mudah-mudahan lebat tahun enggal urang dipaparinan ku Allah taufik hidayah sapapaosna dipapen istiqomah dina ibadah, dina akidah, dina akhlakul hasanah. Hadirin rahimakumullah, mangga urang raskeun hanca kajian Sulam Taufik halaman 20 hiji faslun. Anu teu acan kamarasjid mangga diantos terutama anu cara raket ieu tapi alhamdulillah sararumping mangga diantos para bapak para pemudana. Urang ngalogat heula. Bismillahirrahmanirrahim. Wayang kudu sareng batal naon al-wudu wudu akan api diidopatkeun wayang kudul wudu'i ali pirang-pirang panbatalan wudu ma eta perkara kharaja anu kaluar itu ma minas sabilaini tina dua lingliangan ghairul maniyi salianti cai mani wa masuk kubulil adamiyyi sareng kaduana nyabab kubul anak Adam au halqati duburihi atawa nyabab bukunderna dubur anak Adam
bibatnil kafi kudampal panangan bila hailin kalawan teu aya hahalang walam subasyaratil ajnabiyati sareng nyabak kulit anu deungeun-deungeun ma'a kibrihi sarta badagna itu ajnabiyah tosak itu di logat Pak urang surahkeun urang jelaskeun mudah-mudahan Gusti Allah maparinan kagiatan kalancaran kasim kuring kangge ngajelaskeun ieu makalah. Setiap ibadah aya panbatalan. Lamun orang menuju ibadah nyorang panbatalan positif ibadahna batal. Rek ibadah naon bae erek bade salat lamun keur salat nyorang panbatalan berarti salatna batal. Bade saum aya panbatalan. Bade tayamu, bade wudu aya panbatalan. Perkara naon ari ngaran batal? Ari anu disebat batal teh nyaeta wa huwa ma yukhaliful wajhaini, perkara anu ngabedaan kana dua jalan. Maksud dua jalan didinya naon? Rukun jeung syarat. Syarat lain, rukun lain, ngaranna batal. Ma yukhaliful wajhaini. Beda, lain syarat, lain rukun, berarti batal teh. Kadana ieu makalah para wagi sayana ngajelaskeun tentang panbatalan wudu. Musonib meningakeun ari musonib teh seorang pengarang kitab ya, musonib namina. Saha pengarang kitab Riyadul Sulam Taufik teh? Muhammad Syekh Nawawi urang Al-Bantani. Anjeunna janten ulama internasional ngawurukan di Mekah. Kantos janten imam di Masjidil Haram. Sanes ulama Indonesia tapi ulama internasional, bahkan ngaratus Pak langkung 100 kitab anu dikarang ku anjeunna. Salah sawios kitab nyaeta Sulam Taufik. Ulama internasional Pak, kelahiran Kampung Tanara, orang Banten. Tenar Pak sadunia dah ngantunkeun anjeunna, tapi ilmu namah teu maot. Diaraji ku para santri, diaraji ku majlis taklim ilmuna kitabna Pak. Ngocor ganyarana ka musannif Pak pengarang kitab ieu. Urang ge bakal kenging kakecetan kasaean ku ngaosna ieu kitab karangan anjeunna Sulam Taufik. Tafa dina keterangan kitab panbatalan wudu aya 4. Wayan kudul wudu'i ma kharaja minas sabilaini ghairil maniyyi. Ari pirang-pirang panbatalan wudu sadayana aya 4. Arba'atu asya'a ahaduhuma ma kharaja. Hiji batal wudu ku sabab aya anu kaluar.
tina naon kaluarna tina sabilaini dua jalan dua liang. Liang mana nu matak ngaluarkeun batal wudu teh liang anu dihandap kubur dubur. Jadi sabilaini di diana dua liang, liang kubur yang dubur. Aya nu kaluar tina dua liang punten Pak dina tengahna yakinan. Awas dina tengahna yakinan. Yakin kita anu kaluar. Pan aya yakin, aya ragu-ragu nya leres teh kaluar teh ieu teh kaluar teh eta mah don. Sangka tapi lamun yakin kaluar aya tah batal. Tade. Ulah aya ragu-ragu mah. Tadina kitab tengahna ma kharaja hiji perkara anu kaluar yakinan kaluarna teh yakin. Jadi sanes naon? Sanes don, sanes sangkaan, sanes ragu-ragu kaluar teh tina liang teh aya teh eta mah can yakin. Tapi lamun yakin aya nu kaluar maka batal. Jadi yakinnya sanes don. Sanesa sangkaan tapi yakin. Barudak ngaraos teh. Wan? Teu aya guruna. Wan? Oh teu aya kuehna. Bila harangan ngaos kan? Oh masih dipel keneh. Oh dempel keneh di madrasah ngaraos barudak ka madrasah kade. Janten kahiji nu matak abatalkeun wudu teh aya perkara anu kaluar tina dua liang. Ngan kaluarna pa sanes ragu-ragu, sanes don, sanes sangkaan tapi kaluarna yakinan aya nu keluar. Nu kaluar naon? Hiji rihun. Bade nu kaluar nama angin. Atanapi ghairuhu salianti angin. Rek angin, rek lain angin keluar tina dua liangan batal wuduna. Ustad nu kaluar nage ieu mah batu cenah. Pas BAB ka mana ka WC teng keluar batu, batal teu? Batal. Tetep sok sanaos bari naon sanes angin oge batu batal. Atanapi naon sisikian kaleci danya tukang main kaleci mah sok kalangkah di kolomoh da teh kaleci teh di kolomoh apepe kateleg pas ngahujeun kena keluar kaleci teng ada ieu mah lain kokotor tapi kaleci tapi kharaja minas sabilaini eta keluar tina salah saji dua liangan sanajan kaleci oge batal anger. Angin komo angin atos kamari bahasan angin hiji aya angin anu keluar teu disada namina naon pasa. Aya angin keluar di sada laun namina naon dirot. Aya deui angin keluar jeung bukurna namanya usia mah nya eta kalabuatkeun batal anger Pak angin oge komo teu disada bahayanya. Bahaya nu teu disada mah matana repotkeun kanu sanes. Da jantan nomor kahiji batal wudu ku sabab aya anu kaluar tina salah saiji dua liangan kalawan kaluarna teh lain don tapi yakinan bari yakin. Geus teu ngaragu-ragu deui kene yakin we nya batal anger Pak nya. Yakinan. Wasani aya nomor kaduana masuk kubulul adami
nyabak kubul anak Adam. Kunaon nyabakna au halqati duburihi atawa bubundana dubur anak Adam bibatnya kafi ku dampal panangan kuno kieu tah. Dampal panangan teh nu kieu sabab ieu sok dipakenakeun ai dikiekeun mah teu batal. Berarti lamun ateu bobogaan hayang ulah batal gagaro kuno kieu geus gesek kitu tah nya teu batal. Lain naon kap lain dampal panangan tapi lamun kuno kieu mah batal. Kubul dubur anak Adam kumaha lamun nyabak bobogaan kuda. Bobogaan kuda kan badag ditewak ieu batal teh. Batal teh bobogaan kuda dicabak teu batal Pak. Nah dadina katerangga de masuk kubulil ada adamiyi bangsa anak Adam jelema. Ari sato mah anak Adam anak sato. Teu batal berarti nya nyabak bobogaan sato mah nya. Tapi lamun nyabak bobogaan anak Adam mah nya batal. Bade budak leutik cenah dicabak atanapi budak agung anger naon anger batalnya dina kitab Sapinah jelas pisan Pak eta anu ngajelaskeun tentang nyabak kubul duburna anak Adam. Dina kitab Sapinah dina sarahna aya di dinya jelas auhal qati duburihi atawa bubundarna dubur anak Adam. Naon aya bubundarnya bahasa kolot mah terod salawe cenah. Berarti kolot mah kantos ngitung katanya aya salawe teh. Aya 25 terod salawe. Nyabak nu kitu moal tadi cabak nu kitu na teh Pak kudu kieu tah. Batal numawi upami nuju saum Pak tuluy hitut urang teh nuju ngojai eta teh sarua jeung naon nyedot cai cenah tut langsung muda ka jero langsung nyedot cai numawi upami nu apik mah eta teh Pak matak jadi ngabatalkeun ulah ngojai ya ulah ngalelep keur mandi mah nya nuju saum apa bisi itu di jero tah. Makana ulama fikih nyautkeun makruh cenah. Makruh ada nya. Para bapak, para pemuda sadayana, bubunda dubur anak Adam karor salawe dicabak. Eta mah dicabak atanapi nyabak atanapi kacabak anger naon batalnya. Dicabak ngahaja kacabak teu ngahaja anger batal Pak nyabak dubur anak Adam atawa buburna dubur anak Adam. Bibatnya tapi dampal panangan kuno kieu tah ngahaja bilaha ilin tah aya naon deui aya tayyid bilaha ilin mah kalawan teu aya hahalang hartosna naon teu aya anu matak ngahalangan keunana dampal panangan kana bobogaan. Lamun aya lamak mah berarti naon kahalangan beres teh kahalangan teu batal eta mah gagarona ge kahalangan kunaon kulama tapi lamun teu aya hahalang teu aya lamak eta mah batal ngan teu ngeunaheunnya. Lamun gagaro aya lamakan gagaro aya baju ada teh enakeunnya laan ya bajuna calana laan ngagaro langsung kana naon kana bujur enakeun pan nya teu aya calana anu atuh Pak ari kana bujur mah teh batal nu batal mah kana naon gagaduhan
kumaha lamun ka mayit dina kitab Sapinah Pak ari mayit mah teh kudu diwuduan deui cenah ngan aya jamin boga wudu tuluy nyabak wudu deui batal cenah. Nah anak Adam mayit oge nya leres nya anak Adam. Nah kitab Sapinah tama tengahna aya Pak jelas penjelasanana mayit mah teh kudu diwuduan deui ngan nyabakna we tah wudu deui tah nya. Hiji aya naon tadi teh disebat yakinan, nomor kedua aya disebat naon bilaha ilin yakin kalian teh aya halang dua nya. Asalisu nomor katuna walam subasyaratil ajnabiyah eta calik ulah jalan-jalan we ngaji teh udah kencing. Sareng Pak antal dua kulit antawis awewe sareng lalaki naon al ajnabiyah al ajnabiyah teh anu deungeun-deungeun sejen-sejen dina kitab Sapinah anu halal dikawin deungeun-deungeun teh anu halal dikawin berarti batal pantana anu haram dikawin mah teu naon batal haram dikawin mah jeung adik pan teu batal haram dikawin ieu mah anu halal dikawin. Nah kitab Sapinah tengahna Pak antal dua kulit antawis lalaki jeung awewe anu deungeun-deungeun kaduana anu sejen duanana deungeun-deungeun teh eta sejen maksa deungeun di dinya anu halal dikawin. Ari awewena lakina usia sabaraha taun ya teh Pak fikih mah da ihtilaf Pak kade madhab Syafi'iyah di mana nyabak nimbulkeun kana syahwat ukuranana Pak aya anu 7 tahun ka awewe nyabak batal pantal dua kulit da ina mah pan 7 tahun geus balajar awewe teh atuh laki oge Pak nya aya di anu nyebat Pak dina kitab Sapinah mah 8 tahun dina kitab Sulam Taufik mah 7 tahun dina tengahna kitab Sulam Taufik 7 tahun Pak. Naon nyabat antau kulit antawis lalaki jeung awewe kabira ini gede duanana maksud gede dunia teh aya batasanana leres teh hiji gede duanana teh lamun nimbulkeun syahwat tah komo kondisi ayeuna mah geuningan Pak lalu tikene geus barobogohan jadi syahwat teh garancang naik teh garancang naik Pak lalu tikene geus barobogohan coba keluar SD kawin geus kawin parasea pirak ayeuna loba janda ngarora Pak jahe ngarora sa Jawa Barat jahe ngarora pangseuna di mana Indramayu sa Jawa Barat di Indramayu palobana jahe teh Pak keluar SD kawin coba gabung makana ayeuna Pak pihak Departemen Agama kantor urusan agama ngaluarkeun batasan usia nikah teh batas minimal 18 tahun 18 tahun batas minimal nikah teh Pak akibatna seueur anu kawin malah sing ngora keneh teu kiat faktor biologis Pak fisiologis dina fisiologisna teu kuat nahana ayeuna loba parasea pirak ya Allah ngaluarkeun weh batasan usia batas minimal 19 tahun
kekeh hayang kawin, KUA tidak bisa memutuskan, harus ke pengadilan sidang heula. Saur pengadilan hegae kakare KUA bisa ngawinkeun. Kumaha bisa terjadi jinah ka eta? Bisa terjadi perjinahan, kawinkeun we nya. Lamun tadi kawinkeun bahaya ka eta naras teh bisi naon, bisi nimbulkeun jadi doraka kanu kolotna, doraka ka pribadina akibat ngantep pergaulan tadi caram ku kolotna, kabawa-bawa kolotna, naudzubillah, semua naudzubillah. Tadi dia urang peryogi teh naon Pak, didikan agama jang budak teh supaya aya filter, aya panyaring. Lamun pernah budak teh ngaji, pernah budak teh naon sakola, didikan agama diperhatikeun, pergaulan teh moal kabawa sakaba-kaba teuing Pak. Tapi lamun teu pernah ngaji-ngaji acan, buta huruf kana agama, salat tara, ngaji tara, pergaulan bebas, terjadi kemungkinan Pak. Loba anu naon hamil ti harila, naudzubillah summa naudzubillah. Kembali kana bahasan. Jadi faktor kabira ini gede dua nana didinya. Hiji aya anu matok usia 7 tahun kitab Sulam Taufik, kedua nu matok 8 tahun kitab Safinatun Najah. Kabira ini geus badag eta teh. Makana lamun sasalaman boga wudu, kieu keneh atosna heres teh da boga wudu. Ieu mah da leutik keneh, buah leutik tiklot, leutik-leutik kok kolot, tong diantalkeun we urang bisi boga wudu, bisi dibatal. Pak antal mah ta eta madhab Syafi'iyah Pak. Syafi'iyah leres teh. Pak antal kulit sya'run teu matak jadi batal. Pak antal buuk bulu pantal awe jeung lalaki ada lain kulit sama bulu teu batal bulu mah. Au adbarun teu matak jadi batal Pak antal 2 kuku. Hiji teu batal ku sabab antal bulu rek bulu naon oge mangga, kadua adbar, naon adbar kuku. Nomor katilu au asnanun teu matak batal Pak antal 2 huntu. Huntuna antal manya huntu hunggulnya pasti jeung bibirna antalna nya leres teh nya jeung bibirna atuhnya. Ngan saur dina kitab huntu Pak antal 2 laki jeung awe teh batal. Geus ulah batal mah huntu dagor-dagorkeun awe jeung lakinya. Gedug-gedug kitu tah ya teu batal. Kumaha lamun admun? Lamun admun tulang, Pak antal tulang. Tadi mah buuk teu batal, huntu teu batal, wana kuku teu batal. Tulang, tah tulang mah Pak hilafiyah. Hilafiyah teh aya anu ngabatalkeun, aya nu henteu. Nah, magi tulang mah dibungkus ku naon? Ku daging. Leres teh. Ku daging pan basyarun. Eta daging teh napal dina tulang Pak antal we jeung naon tulang jeung tulang aya nu ngabatalkeun aya nu henteu Pak, aya nu henteu. Tapi lamun kuku mah anggar teu batal, buuk teu batal, henteu teu batal. Daging mah Pak 2 pendapat. Naon tulang mah 2 pendapat. Daging mah anggar batalnya, daging mah batal. Ngan tulang tah. Tulang Pak, tulang mah hilafiyah saurna. Aya anu wakila yan kudu matak batal, wakila la teu matak batal. Itu nyabanya dina fikih mah Pak. Dina fikih mah lamsun ngahaja teu dihaja antal kulit, ngahaja antal teu dihaja Pak antalnya teu dihaja pagesek. Sapotos mana? Sapotos dina dinten minggu teh sok aya naon di kulon teh
Nah, hapridenya di dinya pon eta teh pas sedek-sedeknya laras teh. Waduh, rek naraon ka haprideh rek balanya meuli dahareun ka teh jalan-jalan. Pino Pak laras Pak Abi kagos kadinya. Ya Allah, mangkali mawa budak dua. Eta budak di bedol hayo Pak. Bapak nyeri udah bedol kahalan itu banyak. Masya Allah Pino, angges uih deui uih mah jalan belah kulon weh. Pak Anta udah kumaha lamun nuju tawaf muringan Ka'bah pan pesedak-sedak makana isi mah sok angge naon nya sasina sok osok deui ngangge mukena katutupan kan nya leres teh nya ngangge mukena isi mah ai pamagat Pak Anta kahalangan ku mukena mah teh batal da aya naon aya halang ari tawaf samartabat jeung salat berarti tawaf kedah gaduh wudu salat kedah gaduh wudu sami Pak kamari anu ngalaksanakeun ibadah haji tah wengi ayeuna ge aya nu aruh deui Pak wengi ayeuna alhamdulillah kasih atang ieu ramana sareng ibuna kamari pisan tos dihajikeun nya amanah Kukang Haji Dadan bade angkat pisan kan Haji Dadan ke mana ka Arafah dinten Sabtu Rebo bade angkat abdi nelpon Ustad sona sok amanahkeun muhun ke sanemen moal alhamdulillah tiasa keneh Pak ainggalkeun ang cenah sok namina jeung fotona alhamdulillah kamari tos ditepangan kenging sertifikat janten ramana sareng ibu nama janten tos haji akang ieu mah nya ramana diamanahkeun haji Kukang Haji Dadan ari amanah mah kedah kanu tos haji kedas anu tos hajian ulah kanu can hajian nah ai can kajian mah jang sorangan heula makana upami amanah teh jalmina anu kedah amanah abi percantan ka Haji Dadan mah Pak teu sembarangan ngaamanahkeun haji ti jamaah teh ngaamanahkeun haji jamaah percantan abdi mah asli Pak 100% Pak pun biang pun bapak ka Haji Dadan ramana Kang Ujang ete Nanang ete Jujun jeung ibuna kadinya ku abdi Pak dijajab diamanahkeun kanyaah jadi budak ka kolot boga milik budak beunghar kolot can ka Mekah diamanahkeun tiasa Pak tiasa sae kanyaah naon budak anu jantan sepuh Pak tah nuju tawaf Pak eta ge samatabat jeung salat kedah gaduh wudu kedah suci Pak alisna kedah suci tah kedah suci ma'a kibrihi sarta badan ari badag mah tadi usianya ai dengan mah anu halal dikawin ari badag mah pakar usia hiji nyanak tina kitab Sulam Taufik usia 7 tahun nyanak tina kitab Sapinah usia 8 tahun ari 8 tahun teh eta teh Pak tos dipatok lamun kaluarga teh tos men batas minimalna 8 tahun kapungkur abdi nuju ngasol kene di Tasik Pak tanda taros nya bakal ayak itu isi 8 tahun head ayak moal kajantenan ayeuna mah Pak da kapungkur mah can ayak keur abdi nuju alif Pak SD teu aya isi 8 tahun head nah sabab can beger can beger 8 tahun ini ayeuna Pak budak baheula can beger terkadang kawin ge sok dipaksa ku kolotna teh diukur headna teh diukur balikna teh lain ku head ku yuswa 15 tahun etangan tahun hijriyah sanajan can head geus di patok jantan balik ngan diukurna ku naon ku umur aya anu ku yuswa ku umur aya anu ku head aya ku ngimpi jima balik teh Pak lamun ngimpi jima 8 tahun head 8 tahun upami ku yuswa 15
tahun sadayana eta teh ngangge etangan tahun hijriyah 8 tahun di etang tahun hijriyah balegna ngimpi jima 8 tahun etang tahun hijriyah naon deui yuswa 15 tahun etangan tahun hijriyah 3 Pak kata pungkur mah 8 tahun teh acan aya nu baralege Pak can balaleger begerna ge jarang baheula mah da hiji jarang lalajo TV kadua can aya HP kapungkur mah leres teh can aya HP jadi pergaulan teh ka kontrol keneh ku sepuh teh Pak ngajina gara-gara tol ya Allah nya ayeuna mah ngatantangan kana janten sepuh HP teh ya budak teh tapi ka ngoprek HP teh ngaji ngoprek HP teh salat ngoprek HP poho kana dahar poho kana itu hayo we HP punten barudak di Cianjur terjadi anak-anak sampai ka socana tingkawitana gigisik mamah nyeri perih ayo gigisik keluar getih kalau getih wah eta mangagok mama getihan wah nyeri bari getihan rek bayangkeun Pak kabayang eta budak keneh terus kumaha ibuna bingung cana ka dokter cek dokter cedah ka rumah sakit pihak rumah sakit kedah ka poli ku poli diponis ibu aya naon dok punten ibu putra ibu sacana moal katulungan sabelah lolong ceurik ibuna tah akibat teu kakontrol budak main HP tah tepi ka matana lolong sabelah naudzubillah summa naudzubillah nyaah ka budak mah ulah keterlanjuran teuing main HP teh sing bisa kakontrol ceurik bae da ge bakarepeh si abang haki ge main HP hayo we cokot ceurik sare we pusing da nya ceurik ngadat oh rek dibanting tadi nama teh jug-jug geus ceurik ngadat teh tunuhun sare anteh we batuh kege bakal naon jempe ceurik daripada matana beunang alas teh bahaya dari nama lain budak SD can sakola ge baru dak geus bari saling meun HP Pak astagfirullahaladzim kamari abdi ka Tasik Pak 2 dinten eta budak ajengan budak leutik ngabebenyokeun teh lain ku susu ku HP Pak ku HP dibere susu ge mungun bere HP jempe we coba Pak Allahu Akbar HP bari permainan teh ya padahal masih kena alif Pak can bisa lempang curi beda HP na dicopot ku lancikna dibere susu ku mana teh da curi keneh dia kan HP na mainkeun dibikeun jempe Pak Allahu Akbar wayangkeun jangan bebenyokeun budak ku HP ari bapana ku HP ku susu bebenyona da para bapak para pemuda hadirin sadayana tah ieu tilu nyawanya pan batalan wudhu sadaya aya 4 hiji naon tadi teh hiji aya nu kaluar tina salah sahiji 2 liang bari kaluarna teh naon tadi teh yakin teu ragu-ragu yakin kaluar ragu-ragu mah can pastikan nya hiji eta nomor kedua pa antal 2 kulit nyagap dubur kubu anak Adam jeung kubur anak Adam ku dampal 2 panangan kalayan teh aya hahalang bila hailin teh aya hahalang aya hahalang mah teu batal nomor katiluna nyaeta pa antal 2 kulit anu sejen maksud sejen naon tadi teh anu halal dikawin kaduana kiberihi duanana badad patokanana badad usia aya anu matok sulam taufik 7 tahun sapinatun najah 8 tahun etama panginten kana usia balegnya karena baleg Pak 8 tahun mah 3 Pak akli cek HP-nya cekap
Tapi duana pun biang ngantunkeun Kunaon? siang ngantunkeun Saha? pun biang Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi Eli Alia binti Mohon. Iyub. Rupina cekap pangaosan dina wengi ayeuna hanca masih kene pan batalan wudu, mudah-mudahan pos siswa diteraskeun minggon payunnya. Laresna tina agama upami aya lepat tina kabodohan simkuring nu kahartos ngajantenkeun ilmu an manfaat tiasa diamalkeun ku urang sadayana. Para wargi sadayana nyungkeun karena Allah hoyong pangaoskeun suratul Fatihah kangge ibuna Bapak Dadan ngantunkeun Bapak Dadan Pak Guru ngantunkeun anu wastana Ibu Eli Aliyah binti Iyub Mihrab, mudah-mudahan anjeunna ngantunkeunna ditampi amal ibadahna, dihapunten dosana, ditempatkeun di tempat anu layak kanggo anjeunna kenging nikmat di alam kuburna, dikantunkeunna pala putra-putra mantu sing dipaparin kasabaran ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladi wa dzurriyyatihi wa ila arwah jami ahlil kubur minal muslimina wal muslimatusan ila ruhi Ibu Eli Aliyah binti Iyub Mihrab ghafarallahu dzunubaha. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hatur nuhun kana bantosan doana. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, mangga urang pungkas ku aosan doa. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma ij'al wa taqabbal wa awsil wa balligh sawaba ma qaranahu min kalamikal karim ila hadrati habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa ila jami'i ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was salihin wassahabati wattabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat usan alladzi dzakana asma'um. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi madkhalahum. Allahumma innal ma'haduka wa nahnu abiduka wa khadimu dinika taqabbal minna a'malana waghfir lana dunubana wa kafir anna sayiatina wahdina wansurna nasan ajija. Allahumma ij'al hadal ma'hadan mubarakan muayyadan mansuran mahdiyan nafi'an lil umami ajma'in. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbin fa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dina. Allahumma inna nas'alukal futuh wal munuh war rusuh wa salahal jasad war ruh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.